Nah, itu diajar. Budak ke hijina ya yon. Pelatihna si bungsu iya aduh. Nah, gitu. Nah, tarikan atuh napi narada ieu. Karena diajar atuh ya. Oh, lah beungeut aing mah ah. Tuh. Oh, coba kok ya di atuh aya mah geus buku geus rapi. Nah, gitu. Sok kumpulkeun nu benerna, beuki bagdahar mah atuh. Bersih badan gitu nya. Hah? Bersih sakieu mah. Oh, geus bersih mah ka dieu pisahkeun atuh tak ka dieu pisahkeun pas kitu. Ya. Heeh, sok rawu deui. Nah, gitu. Itu seeutik. Awur. Oh. Ah, bagja parete ieu. Kurang nu hapana alus ya. Nah, sok geus bersih ka dieu keun kumpulkeun. Jadi Heeh, pisahkeun ka kitu. Sok rawu deui. nih Sok diajar dan kayak buka salah kita bang. Ari bisa napi momal netah batur meureun atuh. kepripu kieu anteh nih. Aya mah komo baheula leuwih pikieun itu teh. Ah, gitu. Oh, Ah, jadi cangkeng hayang beli 12 promek teh kotak kieu. engke pamelikeun. Lebih peka. Bejak ka indung maneh we. Gandeng setartih mah lah. Oh, kadikeunnya geus ieu mah. Gitu. Oh, diajarnya. Nya, sok. Tuh kontrol 12 promek we bisi hilap. itu tuh. Gitu ah. Lamun geus ieu engke cicikannya bawa. Nya.